kumaha bade miwarang naon deui mang teh Tepurun lah nitah nage aing mah waras ya mah nah kamari kita teh meuli matabor sia kalah mawa batagor yang nahaon atuh batagor aing mah butuh nage matabor bor cemok aing gawe mah bener nitah mana masih kalah kumaha ya aing mah jadi kamari salah golina lain salah deui seteh teu waras dah dedengan teh kamari teh ting bakat lapar meureun deui pas lewat tukang batagor kerja dedengan teh batagor cenah meuli urang teh batagor lain teh ceuli eta mah gorolong sia mah kana naon matabornya urang matabor urang meuli batagor atuh sia teh ceuli ngagorolong tudas mah aing rorek heula ceulina tah rorek heula ada sarua ieu mah matabor batagor tuh bisa ngaranna mah heueuh anjir sarua beda sarua tuh kan cek mangga sarua jadi bener kamari urang meuli sarua naonna ngaranna heueuh ngaran mah hampir sarua beda nu beda foto ieu si Santi jeung si Santo heeh hampir mirip naonna si Santi mah aya gunungan si Santo mah eueuh aya tongkat tungkul beda eta geus teh contohna mah tabor jeung batagor mirip beda jeung aing si Santi jeung si Santo hampir mirip sarua si Santo mah teh bukan gunung heeh si Santi mah bukan iya matabor bukan gunung henteu tongkat batagor gunungan lain ieu mah jelema aduh aing ieu eta mah beda deui matabor jeung batagor beda hampir mirip ngan ngaranna teh sarua ngan barangna beda ibarat si Santo jeung si Santi aing ge si Santi mah bogeun gunung si Santo mah hanteu bogeun tongkat tungkul si Santo mah jadi nu beunghar teh si Santi boga gunung aduh anjir ya ini aing di Santo mah boga tongkat bener lain kamari teh meuli batagor salah kuduna matabor kapan aing katempo ieu kamari keur gawe keur ngeboran tembok juga teh lapar hayang batagor Adin cung cenah meuli batagor arsek teh matabor aduh aing ceulina da aing mah lingis aing teh dirorek terus mah waras videonya betul dia rorek berarti si Santi beungharnya boga gunung lain boga gunung kawas gunung gitu si Santi teh lain lah siapa kos ke apal wae si Santi gunungna sabaraha hiji boganana waduh beunghar kacidahnya oi batur mah ulun bogaan hiji ge aduh boga nyambung we si Santo mah boga tongkat tungkul aduh kurang gawe teh ge ye euy si aing aduh kurang gawe tadina si Santi boga gunung dua gunung itu aing gua beungharnya lain lah geus aing capek nerangkeunana ya cicing ya yang istirahat aing lah tapi kamari ge kan tergawe teh lapar ari kamari kan beak batagorna heueuh da geus kumaha deui nya ku aing kudu dipikeun mah ka ucing aing nya anu badir eta teh teu meunang nya dahar atuh daripada mubadir arek meuli deui ayeuna batagor eueuh lah bodit aing konek digawe encan digawe geus can bayaran cicing can beres gawe geus teh da sarua batagor tuh sarua cik aing sarua kos kita di si Santi jeung si Santo nu sarua nu beunghar eta nya si Santo mah lalaki si Santi mah awewe beunghar teh nu awewe lah kumaha maneh we aing mah si Santo eta kan perbedaanana itu aing ge orang mana si Santo teh nyaho ieu mah perbedaan maksudnya perbedaan ari ngaran mah hampir mirip si Santo jeung si Santi hampir mirip eta teh ngan ari si Santo mah meureun lalaki
laki ting orang mana eta mah? Aing eta ngaumpamakeun sa perumpamaan eta teh aing teh ngomong teh. Berarti lu apa mah si Santi meureun di mana? Teu nyaho eta mah perumpamaan si Santi jeung si Santo teh. Di gunungnya be mana apa henteu, Mang? Napa? Si Santi mah. Gunungna. Betul heueuh. Ngaranna si Santi atuh awewe. Kuat tuh ngomong gunung. Lain gunung eta aduh aing kudu kumaha nerangkeunna namanya aing kudu teu bener mah ngobrol dan ulah bari nage eta teh Batagor jeung Matabor sarua. Sarua aing geus lah. Sarua. Hampir sarua ngaran mah. Tapi benda. Naon eta teh? Padat. Benda naon? Pati kubur mati mah. Beda. Batagor mah hakaneun, Matabor mah beusi. Eta teh. Heeh. Enek mah naon deui? Lah mau nitah aing teh dong. Mah teu waras tadi ge lah. Kumaha? Lagi. Lah. Waras. Geus atuh ah, indit.